Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra dangu alhamdulillah. Urang tiasa tepang dangu deui dina acara ngadongeng. Lawas tilawasnya mitra tos aya sataun langkung sim kuring henteu ngaguar deui caritaan. Margi sibuk kepada melantah itu mitra dangu sadaya. Ayeuna Mang Yana bade nyobian deui mang dongengkeun kanggo mitra dangu sadaya. Dina jejer caritaan anyar anu judulna Seba Siluman. Ieu karangan anu dikarang ku sim kuring pribadi. Mugia janten pangiring, panghibur kalbu, panggebrah manah dina waktuna sewang-sewangan mitra dangu sadaya. Tong hilapnya mitra di subscribe wae channelna Dongeng Kiwari garapan Mang Yana sarta di like sareng di antos komen supados berkembang kapayuna. Ame henteu nyang golong kana waktos sumangga atuh urang kawitan bae wilujeng ngadangukeun deurah. Kaayaan isuk di kota Kembang loba jalma barawiri kaditu kadieu. Aya nu lempang, aya nu naik kendaraan, tujuanana tangtu buda beda. Urang caritakeun aya hiji salaki boga kalungguhan salaku manajer di hiji pausahaan anu bonapit di kota. Boga imah di wewengkon padumukan deket hiji pasir. Dina hiji wanci salakina nu ngaranna Arga minta idin ka dununganana dikeun cuti rada lila. Nyatana Arga sono pisan ka anak jeung pamajikanana. Sarta anjeunna geus janji baris mawak wargana arek liburan. Arga buru-buru di kantorna. Hayang geura nepungan pamajikan jeung budakna di imah. Atuh Arga nyiapkeun barang-barang anu kudu dibawa. Arga seuri ningali kotak leutik warna beureum anu keur dicepengan ku manehanana. Anu isina mangrupakeun cincin keur kado kawinan manehanana jeung pamajikanana cenahna. Dina kereentes hatena Arga. Moal teka taji si Nyai dibere cincin teh ye. Tuluy Arga kura-giru muru mobilna di garasi. Rek muru ka imahna nu di Garut. Sanggeus nepi ka imahna mintar si salaku pamajikanana manehanana ngabageakeun salakina kalayan bunga anu katembong dina beungeutna. Sabab pamajikanana kacida sono ku ayana salaki datang ka imah. Mintar sih ngadengin suara mobil nu parkir di hareupeun imah. Pamajikanana langsung keluar tuluy ngabageakeun salakina kalawan nyarita. Alhamdulillah Kang, akhirna mulang geuningan, kocap pamajikanana ka salakina. Bari ngasongkeun leungeun, sabari nyium leungeun. Atuh salakina seuri, bungaheun dikitukeun teh. Nyi, mana barudak asa teu katingali? barudak mah keur dialajar Kang. Telila Ajam jeung Ajang ngalih ka bapana. Atuh barudakna buru-buru lalumpat ka bapana. Bapak,
saterusna barudakna pada ngagabruk nangkep ka bapa. Kitu deui bapana oge nangkep pageuh ka barudak. Karena naon hidup teh kasep nu jadi ajar Pak. Wah, budak pinter. Bapak ge aya hadiah ieu jang hidup. Asik, asik, kocap barudak. Geus kasep karunya bapak hidup capek. Cina istirahat heula. Leuwih hade hidup duaan bereskeun heula diajarna. Nyama. Kang, abdi bade ngadamel cai heula nya. Sakedap nyai, sakedap kadi heula geura. Akang gaduh hiji barang yeuh pikeun nyai. Sugan we atuh nyai teh ataji ku barang ieu. Lenggah mintarsi kandag eureun harita kene. Tuluy mintarsi malik deui ka salakina. Langsung diuk gigireun salakina bari suraseuri ka salakina. Aya naon, Kang? Jawab pamajikanana ka salakina. Samemeh nyarita siwel arga nyopot kotak leutik dina kantong. Song diasongkeun ka pamajikanana. Tah, nyai, kanggo nyai kumaha? Nyai resep teu? Kang, leres itu kanggo nyai. Euleuh, sae pisan cincinna, Kang. Kanggo saha deui atuh nyai? Bojo akang anu geulis. Apanan ieu teh? Cincin kado kawinan urang duaan. Piraku hilap nyai mah yeuh. Ya Allah, hampura nyai hilap, Kang. Nya, teu naon nyai, tapi nyai resep teu kadona. Sanes resep deui, Kang. Ieu mah sae pisan. Saterusna mintarsi nangkep salakina bangun kubunga. Anakeun yen manehanana nganuhunkeun kana pamarean salaki. Kocapkeun isukna. Arga ngajak pamajikan jeung barudakna indit ka wewengkon Lembang. Kalawan pinu rasa gumbira, budak jeung pamajikanana bener-bener ngarasakeun wisata alam Lembang. Jeung arga sakalian ngajak mondok di pila. Kira-kira jam 11 peuting Arga asa kabentar gelap narima telepon ti polisi. Anu isina ngabejaan yen imahna kakubur ku taneuh longsor. Arga reuas pisan ngadenge eta beja. Terus paromana langsung muyung teu kuat nandangan eta beja. Teu karasa dina sela-sela panona cai panona ngayembeng nahan kasedih anu pohara gedena. Mintarsi bingungeun ningali salakina kitu teh. Saterusna nanya mintarsi teh, "Munang warta naon anu ditarima ku salakina?" Sabari ngendag-ngendagkeun awak ka salakina, sabari nyarita. "Kang, aya naon? Aya naon, Kang? Nah ceurik akang teh?" "Imah urang, Nyai," bari nangkep pamajikanana. "Nya, kunaon imah urang teh, Kang? Ayo jawab. Kunaon, Kang?" "Imah urang kakubur ku taneuh, Nyai." "Naon, Kang?" Mintarsi tualakaya ngadenge beja kitu teh. Awakna ge leuleus akhirna mah. Manehna ge ceurik balilihan dina rangkulan salakina. Pok pamajikanana nyarita deui. "Terus kumaha kayan imah urang, Kang?" "Imah urang hancur, Nyai, kakubur ku taneuh." Arga nyoba nenangkeun pamajikanana, sangkan tetep tabah. Esukna Arga jeung pamajikanana
indit ka imahna anu geus rata jeung tanah. Pikir harga muga-muga we aya barang berharga anu masih bisa disalametkeun. Kasedih teu bisa disumputkeun dina raraina pamajikanana waktu nempo imahna hancur. Harga buru-buru ngajugjug kana tumpukan taneuh anu nutupan imahna kalayan ku bakarang saayana. Harga saterusna ngagali. Pamajikanana ngarasa hariwang ningali pola salakina kitu teh. Mintar si ngagorowok ti handap pikeun ngeureunnan pagawean salakina ngagalitan. Tapi harga teu malire kana jorokanana pamajikanana. Kang, atos Kang, wayahna atos eureunnan urang kedah ikhlas kana musibah ieu. Sanajan kitu manehna teu mirosea terus ngagali jeung ngagali. Di luhur tumpukan taneuh manehna ngadenge sora ngaguru handaluan di luhur pasir. Satuluyna taneuh uruk deui. Harga nempo kajadian eta manehna nyoba nyalametkeun diri. Tapi usahana sia-sia. Sabab taneuh jeung batu ngaburusut kana awakna gancang pisan. Kabeneran harga teu kakubur ku taneuh, tapi batu anu lumayan gede murag ninihan sukuna. Daya tangan pangawasa anu akhirna harga awakna ngagubrag kapaehan. Pamajikanana ningali eta kajadian langsung ngajerit, cerik ngageruan ngaran salakina. Warga anu ningali kajadian eta langsung lalumpat nyoba nyalametkeun harga. Tuluy harga dibawa ka rumah sakit anu pangdekeutna. Sadugina di rumah sakit, harga dipasihan parawatan anu sae ku dokter. Pamajikanana harga naros kayaan salakina anu teu sadar sareng tatuna anu parah dina sukuna ka dokter. Kumaha kayaan salaki abdi, Dok? Alhamdulillah, Bu. Kayaan Parga langkung sae sareng parantos jagjag. Tapi tatu dina sampeana kedah langsung dioperasi. Sabab aya urat anu pegat kitu tah, Bu. Ya Allah, kumaha tiasa normal deui, Dok? Mintar sih naros ka dokter anu ngarawat salakina. Aya sakodik pisan kesempatan pikeun lumpang normal mah. Sareng kedah ngajalanan terapi anu panjang, tapi ibu kedah bersyukur yen sampeana bapa henteu nepikeun ka diamputasi gitu tah, Bu. Oh, iya, Dok. Atur nuhun. Sami-sami, Bu, mangga dikantun. Muhun, mangga, Dok. Sababaraha bulan ti harita kayaan harga mimiti ningkat. Tapi suku kencana geus teu bisa deui lempang normal. Dina lempangna harga butuh bantuan alat nyaeta itu. Kayaan harga sering ngalamun ayeuna mah. Ngeunaan kahirupan sapopoena sabab harga ayeuna cicing di imah bilik ditinggalin kolotna mintar sih pamajikanna. Sabab harta, kendaraan, tabungan anu dikumpulkeun ku harga parantos beak pikeun nyageurkeun sukuna salami sababaraha bulan. Mintar sih salaku pamajikanana salawasna satia. Nyoba tabah jeung ikhlas kana musibah anu kaalaman ku keluargana dina sababaraha bulan ka tukang. Kang, teu sae teu ngalamun wae. Ieu ujian keur urang sangkan leuwih hade ka hareupna. Mintar sih nyarita bari nyekelan tak-takna ka salakina ti tukang. Harga ngabales cekelan ku leungeunna. Atur nuhun Nyai, anjeun istri anu solehah, anu sok masihan sumanget salawasna ka akang. Sumuhun, Kang. Eta mah tos kawajiban Nyai salaku pamajikan. Nya, Nyai. Ayeuna akang kudu bangkit satekah pola. Akang kudu digawe deui sanajan suku akang geus teu normal. Sing sabar, Kang. Kudu tawakal, tetep sumanget dina ngajalanan hirup. 2 tahun ti harita
teu karasa harga hirup di kampung. Kaayaanana kacida pikawatireunaana, katambah pamajikanana keur kandungan nu akhirna mah ngalahirkeun deui budak. Harga migawe pagawean sarabutan, kadang aya pagawean kadang eueuh. Mintar sih salaku pamajikanana ngangukur bisa tabah jeung terus nyumangatan salagina. Dina hiji poe pamajikanana ngahelas, Kang, teu aya beas pisan pikeun nyangu. Barudak minta wae darahar, Kang. Sakedap Nyai, akang bade ka warung heula, bade nganyuk ka warung Aceh. Kang, sanes urang teh tos seueur hutangna ka warung teh. Sareng hutang mingon kamari ge tacan kabayar sanes. Nya, Nyai, akang ge terang eta mah. Tapi kedah kumaha deui, apanan barudak teh kudu dahar. Jeung anjeun oge kudu loba asupan dahareun. Apanan keur nyusuan anjeun teh? Sumuhun, Kang. Akang ka warung heula nya. Mangga, Kang. Tade di jalanan. Sanggeus leumpang sababaraha menit, akhirna arga nepi ka warung Aceh. Geus jadi sobat dalitna ti leutik. Aceng boga warung anu lumayan gede. Ti kajauhan Aceng ningali arga ngadeuketan lapak warungna. Cek Aceng dina jero hatena, si arga geus ka dieu deui. Sigana rek nganyuk deui ieu mah. Sanggeus aya di warung, arga katingali rada bingung jeung gugup. Garo-garo teu ateul kana sirahna. Nempo kalakuan arga kitu teh, tuluy Aceng nanya, "Aya naon arga? Nah, katingali siganu bingung ilaing teh ya." Nya Aceng era sebenarnya mah mun bisa marek nganyuk deui kitu tah. Teu salah ilaing teh nyarita teh arga. Hadiah ya dengekeun ku ilaing. Sababaraha minggu ka tukang ilaing teu mayar, asa ku geunah ilaing rek nganyuk deui. Rek make naon mayarna make daun sia teh dianyukan ku ilaing terus-terusan mah atuh bisa bangkrut dagangan kuring teh ya. Matakna dengekeun ieu arga. Lobakeun duit lain dilobakeun budak ya. Omongan Aceng kacida ngahinana ka arga. Tapi arga ngukur diri ku kayaanana bari ngaluarkeun napas anu karasa eungap karasa. Nya Aceng ku kayaan kuring siga kieu meureun anjeun ge ngarti. Ayeuna kuring geus teu bisa digawe kaos baheula. Suku kuring cacat. Teu mungkin pausahaan aya nu daekeun narima kuring digawe. Kuring menta sakali deui sangkan dibere nganyuk sakali deui ieu mah Ceng. Karunya budak jeung pamajikan candarahar. Eueuh urusan pikeun kuring mah ye harga rek kitu rek kieu teu paduli kuring mah meungeus. Akhirna Aceng miceun beungeut ka harga kalawan setengah ngusir. Kalayan mawa ka nyeri harga balik ka imahna. Bari teu karasa cipanuna nyurucut maseuhan pipina. Dina leumpangna di setengahing perjalanan. Harga pamprok jeung Pak RT. Tuluy Pak RT nanya ka harga, "Tos di mana Jang Harga?" "Tos di warung Aceng Pak RT." Nah aku naon ilaing teh Jang?" "Henteu Pak RT," jawab Arga bari nyusutan cipanon ku leungeunna. Jang, Bapak ge uning anjeun teh ceurik. Sok ka Bapak balaka, ulah aya disumputkeun. Suganan we atuh Bapak bisa nulungan ya." "Sumuhun Pak RT, salaresna mah kieu." "Lah, Jang Arga, ngobrolna urang di imah Bapak we atuh yo. Meh rineh ya." "Sumuhun, mangga Pak RT." Satuluyna maranehna leumpang ka imah.
Sanggeus aya di imah Pak RT, pok Pak RT ngamimitian nanya deui. Sok Jang, geura bala ka Bapak. Heula Jang, urang yen heula cai ya. Ibuna. Mohon apana? Aya naon? Pangieunkeun cai ya, aya Jang Arga karunya hananya. Bios Pak RT, teu kedah ngarepotkeun. Ieu mah sakur cai Jang Arga. Tepung si Lila, pamajikanana RT, mawa cai jeung susuguna ka hareupeun Arga. Teu kedah ngarepot Ibu. Henteu Jang Arga, henteu ngarepotkeun ieu mah. Sakur cai naon atunya da teu aya naon di ibu mah. Saya ewe nya Jang Arga, mangga dileueut. Oh, nya Ibu, atur nuhun. Atuh Pak RT ngamimitian nanya deui. Kumaha caritana tah Jang Arga? Kieu Pak RT ari caritana. Darak tak wae atuh Arga nyaritakeun sagalana. Saeutik oge eueuh anu disumputkeun ku Arga teh. Kitu tah Pak RT kasusah sim kuring mah. Ungut-ungutan atuh Pak RT teh nandakeun yen manehna surti kana kasusah Arga. Sabari ngareret ka pamajikanana anu diuk gigireunana. Bapak ngarti ku kasusah Jang Arga. Bapak mah sakur bisa ngelingan. Jangkan Jang Arga sabar, tabah. Dina cobaan anu keur karanapan ku Jang Arga sakeluarga. Jeung hiji we ti Bapak mah ujang ulah pegat-pegat muntang ka Gusti Allah. Cing percaya kanu kagungan, insyaallah pasti kahareupna aya jalan kaluarna kitu tah Jang Arga. Sumuhun ngartos Pak RT. Nuhun pisan nasihatna. Tapi sim kuring teh bingung Pak RT. Barudak jeung pamajikan acan sarua. Amun dina nginjeumna njem ka saha? Nanganyuk ka mana? Kitu tah Pak RT. Ulah dipake bingung Jang Arga. Bapak aya saeutik rejeki ya kabeneran Bapak kamari teh geus panen. Antosanya sakedap. Waktosna seep mitra dangu mung sakitu dongeng sim kuring mugia janten panghibur. Apunten bilih aya anu kasebat nami atanapi tempat mung ieu mah sakur dongeng. Itu tah mitranya hapunten saya kelepatan sim kuring. Insyaallah enjing kasambung deui. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.